Ah, mau pare terus buat duit orang heler si kojon. Sok ieu kojon tuh aing ge. Keur mah pare aing jon Iya euy, pare panen. Panen dong. Urang dia mah balagu mah pare teh di luar pamer. Nah, kudu di mana ieu mah pare kudu di jero. Oh, sebenarnya mah tuh udah jadi ngomongin batur. Ah, cuma gewas cuma. Enggak. Iya anjir. Teuing. Sok Mau aing ngepek ke mana, Bro? Duit sahanya. Kayak batu mantep. Sahanya, tapi Lain. Iseun kieu ieu mah teu narongkrong waduh kasar ieu. Semuanya pun. Kemana, Kak? Ye, katongkrongan kadinya. Oh, cek urang mah ditu jeung mana luhur. Bae di tarajian ku aing. iya. Oh, serangga. Oh, kadinya ampun oke lo isuk-isuk mengopi euy ah. Tah, Jon kali Jon kita ngopi. Kan deh ngopi aing hidup teh ngopi euy. Di mana mah Bia? Biasa ini dinya. Heeh. Ngeunah ngopi teh. Ngeunah tuh gratis mah. Aneh orang mah sah. Tak habis pikir orang mah. Padahal kurang teh di jajanan di bawah jalan-jalan. Majikan batur teh kunaon salakina ngamaknya. Atuh eta mah apan pamajik salaki batur. Ai sangkana naonan pesugelo dataekan. Wah ini padog geura terajena. Goblok tarajana teu dibawa. Aing kumaha turuna yeuh. Waduh amat. Netizen kieu piusahaeun teh euy. Nah, manuk deui ganeng wik piu. Jadi duitkeun ieu euy. Yes. Cuma gelo. Jon, aing euy. Kudu dieu kieu Jon. Pek. Kariwok cenah naonan. Lain euy pusing dengan pagawean. Pagawean. Aya, Dek. Ngajahit. Ngajahit naon? Ngajahit pakaian aing tuh. Siapa aing.